Dahar anu nikmat mah teu kudu mewah, nu penting mah ngeunah we. Tah kitu cenah besti. Kulantaran pagawean imah geus beres, beberes jeung gegero anu bareres teh. Tah urang nyieun gorengan tempe ayeuna mah. Lebar aya sesa tempe sapasi deui. Tapi hanyakal tariguna eueuh sia besti. Matak wayahna we ning yeuh nikreuh ka warung tatangga. Jol ari pek teh tutup besti. Aduh nya kumaha ieu teh heg bararutuh. Keun bewe rek nerobos ka imahna. Sugan moal nyarekan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nu matak da asa eueuh lini ieu teh. Skip. Singkat cerita tariguna geus meunang. Tah ayeuna mah urang keuretan we si kedelai rempetna. Ning tuh torojol we juragan ti kebon bari mawa oleh-oleh tah. Tah ieu daun bawangna pamere ti tukang cukur teh kamari. Urang mangpaatkeun, urang tapelkeun kana gorengan. Daun bawangna geus dikeureut. Tuluy we nyieun adonan. Tah ulah poho make uyah peci. Tuluy we caian saeutak adonanna geus cukup. Tuluy we buntelkeun kana tempe. Pastikeun kabehanana kajeketan. Contona siga ieu. Atuh ari geus dijareketan mah tuluy we arojaikeun dina minyak panas. Sok tarurun. Tah geus tarurun mah tuluy we dibulak balik. Lamun geus arasak mah hareup tukangna tuluy we hanyatkeun sarerea kana parahu. Serok maksud teh besti. Tuluy gebrukeun sarerea di tempat peristirahatan terakhir. Masak tempe jaketna geus beres. Tuluy we urang nyiksikan kiciwis beku. Teuing kunana naon cenah ieu teh kalah jadi es. Urang asakan we sugan ngeunah besti. Atuh langsung gujubarkeun we perbawanganana. Tuluy we langsung perudulkeun si kiciwisna. Gebrokeun deui. Tuluy we digulah galeh. Ulah poho tah dibumbu sedapan. Ngarah naon cenah buni? Ngarah jempolna ngacir ka luhur. Lain atuh besti. Apan ngarah ngeunah atuh matak ngaranna sedap ge. Kiciwis bekuna geus asa. Langsung we urang nyeupankeun tuburuk turubuk nyarek dipasak naon cenah bunit make diseupan heula. Urang dijieun sambal besti. Teuing jol kabayang we hayang disambal ieu teh. Ning tuh teu karasa turubukna geus asa. Tuluy we bukakeun. Sugan bakal ngeunah besti. Dan diciptakeun mah asa bakal ngeunah kitu ieu teh. Soalna ari digurang goreng ditumas-tumis teh asa garariung. Ari dijieun sayur asa sok teu pararuguh dahar jeung sayur teh. Asa sok jadi seubeuh teu puguh geuningan besti. Tuh ari dikieukeun mah asa bakal seger. Heg seungit ku cikur ieu teh. Singkat cerita alhamdulillah konserna geus beres. Sok sanajan deungeunana eueuh nu alus. Ari pulang capek gawe masok ngeunah we dahar jeung nanaon ge geuning. Dari ukuran kanikmatan mah lain ku kamewahan. Anu kahijina dibere kasehatan, anu kaduana dibere rasa syukur. Selalu bersyukur kana sekecil pun nikmat anu dibikeun ka urang. Alhamdulillah tuh geus sidengdang we na kursi. Ari pek teh tiba-tiba torojol we ning tah aya nu ngirim dus. Naon cenah eta teh besti eusina teh. Hayu we urang buka penasaran. Kela urang toong heula bisi anak ucing. Lain besti ning tah opieun. Ning tuh aya ranginang, aya kerewel, aya opak, aya bolu, aya sangu deui ning tuh. Aya saladah ieu teh, aya deungeunna, aya cau deui ning tah. Hatur nuhun kanu tos ngintun. Singkat cerita ieu geus di jam sore. Kulantaran keamanatan ieu hayu urang moekeun acuk juragan. Ning ieu langsung terekel we kana tangga keong racun. Dabongan pupuringkelan kieu atuh dah. Heg hararese usik nya heureun nya depek. Matak pantes we disebut kanang japati teh. Itu nya nanaonan cenah si bunit teh. Ebel dasar. Hayu besti ieu hayang tereh beres. Urang sampai-sampaikeun heula ieu acuk juragan teh. Ngarah Jararongjon. Pagawean geus bareres. Beuteung geus dieusian. Kari naon deui atuh besti. Tuh popoe ge geus beres. Hayu urang ngalempeng